Ketika jadi kiai asa jadi kiai, nafsunya hana. Ketika jadi kiai asa mulia, nafsunya hana. Ketika jadi kiai asa agung, nafsunya hana. Ketika jadi kiai asa jadi raja, ieulah hijab. Cilakanya na. Mata hayang diundang ku bupati, ku wali kota, ku gubernur. Kos kitu mah cilaka. Kumaha lamun urang teh hayang aja diundang, masalah. Aja cara dibere duit bermasalah. Engke mah nu bener teh kan disengsarikeun, nu bener teh disengsarikeun ku loba-lobana nu jore disengsarikeun. Ku loba-lobana nu jore bakal disengsarikeun nu bener teh. Tapi nya mah biasa-biasa bodoh disengsarikeun ge aing mah kieu bae. Dihina, dicaci, dibaki. Aing mah kieu bae boga patokan keyakinan ka Allah. Tapi kebal eta mah cobaan doang mulai. Boga perhitungan kan masyarakat ya urang kos kieu amat ditungtun ku kiai etanya asana cabrek ieu menang itu menang ieu menang itu menang nu haram ja cak aing mah ih si eta mah cak gebal kabeh aju urang kudu mere bae ka nya mah deui masyaallah jadi paksa ieulah itulah ieu teh urang neangan nu bener yuk engke ge neangan nya set kapan mulai ditinggalkan kan kiai nu eta teh kulantaran ditinggalkan wah beuki dahsyat kalau ngomongna macam-macam ih ai ku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae kanjeun kuku mah emang nu nyana ilmu emang nu nyana nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu nutup di luar nama pondok pesantren horeng di jero nama sekolahan di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama poswan di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama jabatan awas ya jalah gunakan ayat kuaris ya dijayakan ku Allah secara zahir ganti panggung pindah panggung awas sakedeung deui ngagejret sia deulekeun jalah gunakan ayat dipakai ka Golkar goblok. Golkar mah Golkar bae, kiai mah tuh ulah sok aju ngajualan ayat segala. Ayat di teangan sapi lah pakai ka Golkar. Sapi koneng lah pakai ka Golkar. Ya kumaha coba aju. Tangkal asal ayat tangkal dikurkan ayat diqurankan ayat tangkal hayu pakai nyayuan Golkar. Moal kebel ya umur kiai deulekeun ya. Delekan udang-udang tinggal udang-udang sorban ngangsar kahadap bila perlu tambahan deui panjang delekan sia ngeson sia kajen kukumaha nyalah gunakeun ayat ji bang riba dihalalkeun moal kebal ulah dilawan Ki Uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala mal maju negara. Atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu. Lempangkeun ku sia dorong pajukeun ieu negara ku sia. Teu deunang ban ku sia. Aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah. Aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat. Dah sia. Mali lawan sia ku aing deulekeun ngesot sia kajen kukumaha. Ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala Ki Uci bagi ortodok ya atuh aing mah emang bladitun ortodok aing mah sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia gaduh sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mah embung seleh aing izin jadi teh Ki Uci cenah boga ka izin eleh mah pagon izin aing ge sarua bae embung izin ke Allah lu kos gitu diurus-urus di debat-debat tekudu geus atukeun ngesot aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku ari setruk minta cai ka kula cenah bodoh cenah ieu cenah negara minta cai ka Ki Uci cenah negara-negara boga salah ka Ki Uci salah naon tuh jeung aing cenah kula ngahalalkeun kredit teu urusan jeung Allah jeung aing iya tuh gitu mah yang dikatak sih ya ngatak ente non ente urusan jeung Allah itu
ngampura tiba lagi geus ngampura. Memeh lahir geus ngampura. Ya Allah, sieun lah, sieun. Anu ngajual wakaf teh. Mimiti bebe jaga kula wakaf deuk dijual jakula haram. Ih, cenah ieu mah wakafna deuk di ka pasantren haram sarua bae ulah. Bebe jalaga bau cu caringin, caka bau cu haram sarua bae. Ye, tetep bae kujana dijual. Menang saminggu buta matana. Menang sabulan stroke. Terus teu bisa neuleuh, teu bisa leumpah. Dibawa ke mana bae heran dia tah dokter cek dokter penyakitan buku stroke penyakitan dokter Bon dokter tolong penyakitan buku kan dijaga teu leumpang penyakitan eta si dokter kan salahnyana dokter goblok dah mah cek medis maksudnya penyakitan cek kan dokter mah darah bagus kemudian atau jantung bagus paru-paru bagus dan lain sebagainya iya nggak ada penyakit cek tuh, ini nggak bisa jalan, ini mah nggak bisa jalan juga, nggak tahu lah. Coba ke orang bisa cek jalan teh. Mungkin ini mah kesurupan kali. Ya, dokter ya di Indonesia mah macam-macam segala percaya kesurupan, segala naon. Dokter, ilmu dokter baik. Yang udah juga saya juga pernah kayak gitu. Ya, orang pengalamannya nah. Dokter udah pernah kesurupan. Tah, asal salah kawas. Yeah. Lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang teh bunga lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagieung-gieung ku situasi jeung kondisi nyamananya nama tetep bae nyekelan hak Al-Qur'an terus bae kunyana dibaca dihartikeun dikembangkeun nyana mata sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama terbuka tujuan dunia hiji bae nyana mah hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala nu mantap kangjeng Nabi geus caritakeun ke bakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun haq anu la yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum tengah bahayakeun kanyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina artinya na teh henteu kageuing teu kagieung teu kumaha nyana mah tetep bae nyana bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tinu tadi aya jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti teu percaya mah walladzina kazzabu bi ayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekkah baheula lamun ditinggali tina kaumuman ayat berarti khusus urudna umum maknana ieu teh kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an nya teu percayaan maka turunlah ayat ieu khusus jang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa termasuk pasar kemis buah beha iya Masya Allah jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sa Yahudi ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'an sa Nasrani ngabohongkeun ka ayat teu percaya sa Buddha sa deui Hindu sa deui seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul kumaha bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun engke ku kaula bakal ditarik saeutik teh kalem teu sakaligus
terus darjah ba'da darjah. Masya Allah. Ditarik ke mana ya? Ditarik ilal hila karena rusak min haitsu la ya'lamun, dengan caranya na teu nyaho. Kafir-kafir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi, teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim. Nyana dagang maju, nyana usaha maju, nyana bisnis maju, berbagai kaulinan keheureyan dunia mah maju. Maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah? Supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia. Makin maju makin terpercaya ke Al-Quran, makin maju makin ngabohongkeun ke Al-Quranul Karim, makin merasakan mayapak dunia, muyah mayeh bok di joro bok di pintu halayah di tengah maka jalan-jalan nyana ke Al-Quran. Kumaha lamun geus pokos kitu maju. Mobil aya di aing, kendaraan aya di aing, usaha aya di aing, jabatan aya di aing, ieu istana aya di aing, awewe hayang nu kumaha ge aya di aing. Mana mungkin inget ke Al-Qur'an? Beuki kacau pikiran anak. Jauh karena percaya ke Al-Qur'an. Ngabohongkeun ka Al-Qur'anan nyana teh mantap 100%. Terpercaya sama sekali sah Yahudi, terpercaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani, terpercaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha tabakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun. Horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti, horeng dek dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun, nyana teu nyahoeun. Dibombroy ku dunia, horeng eusina mah cilaka, siksa boh dunia boh akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, teu nyahoeun nyana. Kafir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha nyanajeun pabrik. Urang Vietnam urang daun Jepang datang ke urang nyanajeun pabrik. Urang Korea datang ke urang nyeun pabrik di urang teh usaha. Urang Cina datang ke urang. Urang teh dijadikeun lapangan kerja, emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna, kesejahteraan rakyatna, ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe. Datang nyana ka urang tuh nyieun pabrik egle. Parah. Weh, nyieun deui ku ari cingluh. Cingluh bahasa gondrong cingluh. Cingluh. Baheula pabrik engsel, terus kebelah dieuna nyeun pabrik deui kitu Pakpung Oil. PPO Pakpung Oil teh. Terus kebelah dieun pabrik-pabrik wah Malaya Cina kuari Korea. Amerika ge termasuk. Kumaha maju nyana mah. Maju nyana mah. Sebab dimodalan ku negara. Datang ke orang teh nyukut duit negara dengan caranya natea perjanjian jeung negara, langsung nyeun pabrik, meuli tanah nyeun pabrik, buka lapangan kerja. Nya mah untung ka jeung kumaha dimodalan kurang, diamankeun kurang, dimajukeun kurang, nya mah ngan sakadar jadi hulu doang. Mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh eueuh. Iya sugan ieu mah pabrik dulu mah Haji Makmun eueuh. Sugan cenah ieu mah Haji Arifin eueuh. Kabeh ieu nu si Tegwan. Ieu anu si kitu siang-siang melingseng. Anu si itu kabeh Cina kabeh. Tanah ge tanah, Cilongok nu Cina kabeh. Keptos nu Cina kabeh, kaete kabeh nu Cina kabeh. Kuari geus Cina dibere babari Cina mah. Lantaran ieu nagara urangna babari jasa disogok langsung mah birokrasina babari jasanya. Maju
kuari manusok gesian hotel di Jakarta teh orang kafir, anu meuli mewah teh orang kafir, restoran mewah anu dalalahan orang kafir. Oh, baju-baju nu mahal nu meulina teh urang kafir, sepatu nu mahal nu meulina urang kafir. Hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya urang kafir malulu, kafir di bongboy. Lantaran nyana teh teu percaya ka Al-Qur'anul Karim. Mungkin boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan ge geus garieungeun nya mah. Huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae. Namun di Jakarta suara azan geus teu meunang. Satu ketika orang Amerika bebeza bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan. Mohon ke pemerintah ya mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar. Hampir-hampir pemerintah kapancing. Hampir-hampir di Jakarta. Di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kapancing. Hampir teu meunang ku nurut-nurutna ka kafir. Begitu konsul jeung kiai di Jakarta. Jangan sembarangan. Kok suara adzan sampai nggak boleh keluar? Emang kenapa? Ini katanya banyak banget luar negeri. Jangan supaya nggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah. Atuh kalau nggak ngedenger mah gampang, cocokin aja pakai timah ininya. Berapa orang sih orang kafir? Kakara digetak gitu pemerintah kakara bila perusiana dicocokkan ku aing. Untung tak kiai Jakarta malah bejakeun kula ngaranna gagah. Hampir eta kos gitu. Coba lamun terus dicekel ku kafir. Ayo geura. Ya Allah, gubernur da kafir, kahandap da kafir, engke kujana dirobah lalaunan. Acak-acakan ujian. Nah, secara dunia ya maju. Padahal sanastadrijuhum eker disungkul ku Gusti Allah diistidraj, ditarik lalaunan ke arah cilaka. Maksudnya ke arah cilaka teh dek dikanarakakeun supaya mantep nya teh percaya ka Al-Qur'an, teu percaya ka Al-Qur'an. Nya bohongkeun nu kalari 70%, kuari supaya 100%. Terlena nyana dengan dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nyana teu jauheun keur disungkun ku Gusti Allah. Mobil pang mewahna, imah pang mewahna, pakaian pang mewahna, awewe pang mewahna, pabrik pang majuna. Horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sing ade urang ge sarua bae. Lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra dina kitab Bukhari caritakeun lamma humilailai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra. Eta teh eleh haju menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana. Akhirnya kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar, harta bendana gonimana loba diboyong ka Madinah harta bendana. Segala rupa aya. Dimimiti alat-alat perang anu canggih saat eta, kendaraan saat eta panghebatna, uang dirham urang dinar loba luar biasa, perhiasan-perhiasan, berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah. Kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana? Sayyidina Umar mangadoa teh Gusti, kuari segala rupa aya ya, alat perang segala rupa aya, kendaraan segala rupa aya mewah, segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya. Hayang dahar teh hese, hayang minum teh hese. Gusti mesti jadi sungkunan. Ngadoa Sayyidina Umar mah ngadoana, Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan. Fa inni sami'tu kadagulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sayyidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaula ngalindung ka Gusti anakun lamun sadarjat tina yen nabi teh disungkun ku Gusti besi teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ku ayana sakitu Gusti bere hata abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sayyidina Umar tuh jadi uhan di hati
sakitu lobana bagikeun ghanimah teu hayang saeutik-eutik acan aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunya tina sawarehna kiai anu bakal naon kitu ngaranna aman di akhirat bakal langsung ka surga di mana-mana aya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj lamun tas gariung aju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya nama cerik atawa 5 juta Gusti besi dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungku nanti Gusti tah mantes pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kos eta bae saya teh pernah cerik ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh ceramah Gusti aju dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok tuh udah kuwadi aduh Masya Allah karim urang wajib cerikan teh saeutik sidina umam mah cerita besi asup ka imah dunia teh ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidraj ya Allah urang mah golosor cau alhamdulillah nu kamari ge can beak golosor deui apel alhamdulillah Masya Allah golosor deui kitu anggur alhamdulillah bo di imahna sakumaha toko buah-buahan haju maksudna masalah kos kitu mah jaki kiriman Allah ieu mawa sajan sakilo kan jadi loba tapi nyana bunga cilaka kudu kumaha tuh Sayyidina Umar ya Allah ya Rabbi ku abdi geus dibikenan bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman dia besi dijadikan istidraj bae Gusti ya Allah ya Rabbi ulah Gusti jadikan istidraj bere abdi ulah resep kada dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya teh urusan Gusti masyaallah Gusti kamari marada loba kok ayeuna saeutik Gusti siapa goreng tungtungna cak Allah teh ya atuh ngarada resep teh eta mah ulah andak lamun urang ngariung aja tadi bare berkat alhamdulillah masyaallah nuhun Gusti berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi boro-boro dibawa ka imah abdi sangkilang minum ge garokon teh Gusti ieu beuneuran abdi bener-bener dijaga ku Gusti 3 kali bae kieu abdi ka rumah sakit Gusti tolong tolong budak ngadoana kos gitu piisineun tuh urang mah lamun bag loba berkat alhamdulillah ba istidraj rasakeun ge dahar sanggeus dahar kemudian minum terus orang sare bisa tahajud gitu lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres urang mah teu pernah kitu Pak alhamdulillah bu penting ada berkat subuh ge kaliwat bu mantap jasa tambah berkat tolong seuri deui goblok jasa maksudna aya jelema anak kuari ge ya Allah mal jauh ti si eta lah kuduna makan merenung ketika dek di dahar urang di dahar Gusti isi istidraj lain masakanna mah bagus jeung eunah bisa moal ya abdi hudang Gusti Masya Allah andai kata ieu makanan haju bisa hudang berarti bagus Gusti andai kata ieu teu bisa wallahu alam Gusti abdi teu nyaho saha nu masakna kumaha meulina make duitna kumaha teu apa tapi mamalana kan ka abdi lamun teh mah ieu duitna nu pake meulina teu beres masakna teu beres atuh pan dibikeun ka abdi sarua jeung diracun abdi Gusti ya Allah ya Rabbi nu ngomong ke situ Allah can ngadenge cili aing segede kieu can ngadenge encan ya nama huahe geus beres dahar itu be kan bungkus deui nu eta huk aduh bang nu batur ge kunyana cek aya ge eta mah bagian abdi lah sia mah kudu pohara masyaallah eta mah ngaranna kieu berkat iya walladzina kadzabu ari jelema nu ngabohongkeun khusus zalim ka umumna seluruh para kufar eta teh orenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah aya anu ditarik saeutik istisad naik ka luhur
sapalkah satahap blok aya di luhur aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah dek ka handap istidraj teh ditarik setik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun istidraj. Masya Allah urang lamun ngaji ngaji bahasa Arab heste al istidraj huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bil aksi maksudna pindah istidraj teh setik satahap lamun dina tangga mah sanaon tangaranna sanaon tah urang nentak lamun Sunda mah satetece di urang mana anak tangga mah eta anak tangga setangga itu mah barang Betawi urang di urang naon sana saundak mah iku mah wong Jawa seundak gitu ih mengonon sih mah ge iya itu bahasa kita apa iku tuh enak bodoh saranti itu jauh lah ngomong ngisin awak bahas ya mah eta teh aya anu ti handap ka luhur aya anu ti luhur ka handap istidraj ngaranna maksudna ditarik saeutik lalaunan aya jelema ku hari ngaji lalaunan saminggu sekali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidraj ditarik setik ibadah sarua ibadah ge sarua bae anu tadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan ka resep dunia mimiti tadina masuk resep radal keluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadina mah setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun teh hayang setik kabelah dia terus anak berusaha ular resep saya mau bisa sekaligus mungkin bae 5-10 tahun karakter bae biasa bae menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah jah horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha teu usaha ge sakitu mah sakitu bae nahnu qasamna bainahu ku ari geus aya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah daek tak jadilah sholihin istidraj naiklah tak jadilah wali. Masya Allah ente sekaligus salaunan istidraj aya deui eta mah walladzina kadzabu ieu mah jelema anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan nu mantak dikiaikeun ke bisa ngaji nu mantak dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannya geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun ku ari mah pangaruhna rada gede manehanna rada gede alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambel ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat ku ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya na dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya na ditita kampanye naik ka panggung langsung dulur ndek nurut ka sadeui lamun lain ka kiai atuh urang tuturkeun bae kula ye ieu ke melalui pertimbangan Al-Qur'an waqaf Al-Qur'anul Karim ieu nya ulah salah pilihlah tah ieu Golkar lantaran Golkar mah bisa pake nyiuhan iyalah golongan karya nah yuk ndek nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teh nyaho
nu kamari di kiai-kiai kuari rada bau kiai-kiai si kitu. Kamari mah boh hebat dasa aya kiai. Di situ aya para kiai. Boh kiai eta hebat. Kuari mah kiai-kiai si kitu. Beda tuh 2 kali kiai-kiai. Kiai-kiai gitu dah. Kiai-kiai gitu tuh. Kuda-kuda bagus 2 kali. Kuda-kuda bagus. Handle tabakos gitu mah. Tapi kiai-kiai bagus. Bahaya ya mah. Tah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ngagesle. Kuari kiai anu asup ka partai, kiai asup anu ka Golkar terutama deuleukeun di Kabupaten Pandeglang, saksian di Kabupaten Serang, Ambalaya di Kabupaten Tangerang, sepengalaman kaula kula di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya. Eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil, nu dibere motor, nu dikamekakeun, kemudian nu dibangun majelis salimna jeung pondok pasantrenna. Eta teh keur dibongbroy disidrat ku Gusti Allah, horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik-setik, dibetot. Mun tadi mah ti handap ka luhur jadi solihin, ti handap ka luhur jadi wali, ku ari batiluhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai-kiai. Ngagejret blek kahandap nu ngaji tutup tinggal bae nyana suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain kitu pagawean nyana diistidrat ku Gusti Allah. Santri baralik plak tinggal moh kuari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalab diatun lamanawiyatun wa tutanawa samayatu kuari mah lain deui kotok negeri diganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri, sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh diistidrat ieu ayatna ieu. Bacakeun di hareupeun Kiai Mui, bacakeun di hareupeun Kiai Golkar, bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai. Yo, walladzina kazzabu bi ayatina, jelema-jelema kiai-kiai anu ngabohongkeun kana ayat, ai ngabohongkeun sekaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat. Sanastadrijuhum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai-kiai nya mah marah padahal mah santri teu boga pangajian deuk kumaha tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang aya santri kiai boga pengajian henteu mana tuh hayang kiai bae tetep mah dipertahankeun wae pan ai kiai mah meureun boga pengajian kiai boga santri eta kiai aya majelis taklim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian aya kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis taklimna ge geus seueuh haju nyanana magahan ngaji ge geus henteu haju manehna tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan disidrat kan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu maksud aku mah abeh merenung nyana aing ieu datang ka kiai kuari ge encan ngarasa salah bahwa nyana asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta ku tolol-tolol la kiai kau tidak muka hatena teu dae pan aya anu sadar mah masyaallah nya padahal mah ilmu patul muin aya di aing tafsir aya di aing tapi boro-boro batur aing ge teu make berarti aing ieu meureunanan ka hijab ku Gusti Allah dihijab iku nafsu aing kamari meureun aing ka partai Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti tah mah tolol tah kos itu sanastadriju teu daekeun malah kuari mah geus dagang kiai nage boga warung tapi tetep bae lamun ditanya mah aja ka mana goblok mah aja kiai tolol sih teh bener marah kene mah marah eta sanastadrijuhum tah tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun masyaallah
Istidraj Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santri aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake hajumun aya riung-riunganna tuku batur teh ya gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teu diijabah lantaran ngarasa capek ja karena Allah ieu tapi seungit lalaunan ngagesernya na jadi muitak mui sibuk mobil jadi boga padahal istidraj imah jadi bagus padahal istidraj kuari mah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidraj ditarik dikahandapkeun set jante min haitsu la ya'lamun emang teu nyahoeun ieu dengan cara teu nyahoeun nyana ge teu nyahoeun tinggal introspeksi urang aing sih keur ditaekeun apa diturunkeun ya masya Allah kari bisa etik jelema teh nu geus karar itu tapi lamun haju inget bah oh lain jalan aing ya oh lain jalan aing lempengkeun deui boga kayakina oh cenah alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidraj kamari mah ngan boga motor doang cenah keur jadi santri biasa kuari mah barang asup ka Golkar mah kok jadi mobil istidraj merekan dihandap mobil istidraj siapa aing ngahina baca kiai ayat walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum eta mah jang kafir aing mah lain kafir lain naon ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae kiai nu nyalahgunakeun ngabohongkeun ayat anu tatadina ayat teh jang neangan ridho Allah kuai pake neangan apansa neangan posoan neangan berkat ieu ayat sanastadrijuhum kiai anu ngariung hayang berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beres aduh ieu mah lain istidraj deui anu belah dieu mah raja istidraj rajana aja setan geus jadi raja pandangan kudu istidraj ge raja parah urang namun digulak-gilak saayat bae ya karim masyaallah horenganan Masya Allah istidraj tuh Islam mulai orang jadi kiai ketika aya dunia sukai mah urang tah iya dunia mun duit teh mun makanan teh mah tenden urangna diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti ieu teh duit istidraj apa lagi istidraj teh naekeun abdi ka luhur apa ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap abdi kan teu apal ieu duit teh ti mana usahana naon nyana renungkeun ku urang teh ieu mah teh pamarentah mun ti pamarentah mutlak tah mah geus tah mah ngagejretkeun kadaya ku ceulis sia aing bajar bebeneran nya sia kagetnya aing bebeneran sebenarnya mah hayu babarengan ke Allah ulah make jeung hayang duit pamarentah ulah cenah lah ki uci mah teu nyahoeun cenah dalilna leg ku sia dalil leg ku sia dalil leg kena jadi orek koros ya mal beres mantep kula mah eta aya gambar di jualan kula mah di Banten aya gambar kula mah isin ceurik kula terus ka ditu ka mana ka Pulau Cangkir kamari aya gambar kula di jualan aduh cek kula teh maksudna aing dibere henteu ku sia ya Allah deres pun bagi dua mah kitu tah yang itu tah aya jelema tamu ti Jawa Timur ti ampel ka kula aju mawa eta teh kos-kos almenak kula ditanya nyana bebeja teh si ampel itu apa ini gambar kiai siapa kiai coba lihat sini di dia jaheuh mah gambar ai belinya di mana saya beli di ampel masya Allah beli di ampel sih jauh amat atuh ieu ai aya ieu berapa duit segitu tuh bilangin sono bagi dua gitu di Banten kula ke Banten ya gambar kula mas isin ulah isin bung
kemudian atuh di Bolo Cangkir Ambalaya kula isin ja anu bebeja kelas di Cirebon meuli gambar kula eta kan nu kanyahoan bae nu teu nyaho mah mun loba jasa meureun jutaan puluhan juta nyana boga kauntungan aing tilok dibere atuh teu hayangan embung dijualan kebeneran aya pondok pesantren meureun waktu kula nikahkeun aja dipoto jeung eta kiai kemudian kunyana dicitak jadilah almenak ngan eta almenak aju aya nu mawa ka kula aju ku kula dibejakeun kanyana ulah aing materi dot hayang ulah almenak nu aya gambar aing ulah jadi cenah kiai ieu kan untuk pondok pesantren teu aing mah teu hayang nyumbang ka pondok pesantren kos kitu teu hayang geus beres cenah atuh moal maju kajen teu maju ge aya aingan mah embung aing mah embung kena kusia beres tanggal ju disoekeun iku sia pake bungkus tarasi budak ulah cak pamajikan sediheun beureun pamajikan cak nu bogoheun ka kula coba emang nu bogo atuh loba aduh ini kekasihku cek yana tah embung mantak ge nah beusi aya gambar andai kata aya kulaan di dinya teh jeung Rano Karno atawa jeung WH atawa jeung saha bae kemudian ditempelkeun teu ridho dunia akhirat kula teu ridho embung kula mah dibere embung teh heran ieu mah lillahi taala embung lamun kula hayang atuh kula bae nempelkeun sorangan ieu gambar aing ye tempelkan dirinya ketua seluruh organisasi sadunia beres tempelkan dirinya di handapna aya deh Haji Pendi inilah wakil juri beres aduh gula mah eta masuk dipoto ge keur ieu mah hayang hayang kori dibere embung kuari dibere embung anu moto lo bajasa keur ieu mah emang hayang keur ieu mah wari embung dibere embung tak ku Allah teh dibere embung lamun lain gitu mah jeung ahli Allah ngarendeng jeung Habib Lutfi dipoto kajeun ieu mah jang sakadar dedeuleun oh iya Habib lain deuleu kula na leuleuh Habib aing nama teh kudu deuleu dipoto ya aing mah deuleu ieu aing ye gitu teh jeung saya Aziz dipoto jeung saya Fadil dipoto jeung kiai kajeun teh mah sakadar kenang-kenangan doang bahwa ieu jang syahid ka di akhirat mun Habib Lutfi mah atunya nama turunan Kangjeng Nabi ya Syekh Aziz ge Habib kan eta turunan Kangjeng Nabi ya kayaknya neuleuh wah ini yang pernah dipoto sama saya nih nah kayak Haji Pendenya ini saya juga dipoto enggak itu mah kepoto enggak maksud saya katanya lain itu mah cuman blitnya aja ke situ ntar sebenarnya geus sarua nah iya sih aya almenak aja aya gambar gua embung maksudnya embung bae dibere embung ulah keur ieu penyorang waktu kula ka santri itu aya almenak loba tuh dicegah ulah bejakeun ulah alhamdulillah engke bisi timbul deui bab gua ieu loba ya aya pondok pesantren modern pernah jeung kula naon kitu ngaranna nikahkeun dipoto aya kula geus jadi ngan tinggal nyebarkeun doang untung katahan ulah terido kalau embung iya diberi embung itu kumaha tuh ceknya gimana kalau bagi dua tahu tak kalau bagi dua tahu dah kalau begitu atuh itu sabira duit albenak sabara duit sih aing mah sakali ngadoa bru ye albenak mah kudu dijualan angel boga duit teh ani ngadoa ka Gusti Allah ya Allah minta samilia buang samilia beres heotan deui atuh gan embung aing ngadoa duit naonan atuh teh hayang lamun teh mah hayang bisa insyaallah sabira kos kitu atuh lah asal dipenta bae Allah kan bebarengan jeung urang bahagia nyaho ka Allah teh Allah khalaqa samawati wal
Urang senang lantaran Allah teh Maha Qahar, Maha Jabbar, Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Somad, Maha Somad, Maha Rohim. Tah eta pangeran anu sugih nu gagah teh bareng jeung urang. Jih. Urang diuk bareng jeung urang didieukeun ku Allah, urang leumpang bareng jeung urang bareng jeung Allah, gerak urang nanggerkeun Allah cicing urang. Atuh berarti Allah cicing innallaha ma'ana. Penta teu kudu gandeng-gandeng. Ya Allah anu ngahirupan urang nu ngarasapaskeun ka luhur kahandap urang tinggal ngadoa we ya Allah butuh duit 1 miliar mal kebal cak Allah cokot tuh di ditu tuh embung kudu nyokot mah kudu dagag bae daek saya ditimpa eta mah gagaran duit onam bel kumaha lamun menta mobil aja mobil ragag orang bedah sia minta mobil ku yang dibere modar sia cerita nu bodoh mah kos kitu atuh lain kitu ngadoa teh diijabah jeung henteu karasa apa henteu teh eta pertanyaan ahli marifat kiai urang lamun minta hampura ka Allah eta dihampura jeung henteu karasa tah henteu karasa kumaha sih bisa karasana eta panjang dongengna kiai lamun urang ngadoa diijabah jeung teu diijabahna karasa ja urang hadiah ge hadiah ka ahli Allah set antara hadir jeung teu hadir atuh karasa kumaha cenah kieu mun hayang ngarasakeun tanyakeun Haji Pendi nyana ge osok ge aja hadiah teh langsung aya naon iku di luhur ya raja kuntilanak ya aja kasurupan nyana atuh karasa jadi eta supaya hayang karasa kitu eta lah nu hese perjalanan kitu nu hese malah urang isin ka Allah embung ngadoa nanti sekali-sekali lamun keur ka ponto lah minta bae Gusti misalnya aya acara kemudian hujan berbagai ieu teh antara penta atawa ulah teh kan urang mikir heula pikir ka Allah isin teh ya isin teh ieu teh manfaat apa henteu sekali-sekali bandek nganasehatan jelema ye Gusti minta bae ya supaya hujan teh eureun dasa kedeuk eta doana mah eta teh Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira set hujan eureun tuh pas mana juri ngomong emang kumaha gitu bisa kuasit nu keur ieu didongengkeun teh ya Syekh Nawawi di Mekah teh kapan harita teh naon garang panas kiai ti Mesir kiai di mana menta hujan eueuh diijabah aya dongengna Syekh Nawawi cenah Nawawi Tanara Ban Al-Bantani panggil henteu berupa kiai nyana kulantaran didesak nita dititah ku raja akhirnya jana ngadoa doana eta Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira hujan ngecek bae hujan sapoe hujan 2 poe hujan 3 poe hujan Syekh Nawawi dah kabur woi cak urang Arab ieu hujan teu eureun ieu bahaya ieu mun kos kieu bae coba kiai ti Mesir kiai ti Turki kiai ti berbagai kiai ngadoa tetep bae hujan teu eureun tiba kudu Nawawi deui bae teh angan Syekh Nawawi aya di Sib Amir tempatna kan di Sib Amir dinya Sib Amir tah urang lamun ka Mekah ka ieu Maulid Nabi teh kitu ngaranna Sib Amir eta tah tempat Syekh Nawawi di dinya nah lamun ka belah dieu tah ngaranna Sib Ali lamun ka belah ditu ngaranna ieu ka kitu ngaranna ngenan kitu ngaranna Jihad Sud Ustaz lamun nu kali itu kok kaler ieu ngaranna kitu mispalah hiji mispalah 2 mispalah khusus bakutmah lamun ka belah dieu kada tah eta Jarwal lamun nu kali tuh sot itu Aziziyah eta nu kuari juara rauh jasa eta di mana eta mah di tungtung dunia jauh kuari mah nah Syekh Nawawi dipanggil aya keur ngaringkuk be rarasannya aing dipanggil dia bener bae Nawawi mohon maaf supaya ieu hujan eureun deui coba doa deui nah doa deui Rabbi gfir warham wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira Rabbi gfirli wali walidayya warhamma kama asmarat cak urang Arab eta keneh doana heuh
teu hese naon hubunganana doa eta jeung hujan coba ge hayu dia tambah robing til jauh jasa. Nah wali mah kos kitu tapi aya rahasia-rahasiana nu kukula pernah didongengkeun da harita aya anu di dibere doa aju katinggalin teh eta sarua bae Syekh Nawawi teh wali geus lamun dibere ku wali mah ulah sok nawar-nawar ulah tah eta wirid gua cenah hayang ka awewe tah baca eta baca padahal hubunganna jadi daekeun aja orang mang-mang ini mah jauh hubungan karena mahbubah mal manjur ulah asal diberi kuali ya beres ya nah iya kan murid torikoh teh nu hese ge nyana yakin tuh bahwa urang teh guru nyana eta nu hese ge ini sakadar kadoleuna bagus-bagus bae mah lain kitu pan guru torikoh mah matak dek merena hese nyana yakinin teh si ka aing bahwa aing mursyid mun cara guru torikoh teh mun cara teh mah lamun nyana ncan yakin moal dibere moal aya sadunya nu mere moal aya guru toriko gitu mun geus yakin kara mata aya anu 5 tahun 6 tahun 7 tahun teu dibere-bere aya zikir biasa mah tuh biasa bae ngan bertorikohna satungtung can yakin moal sebab naon engke nyana can caya kumaha lamun kadeuleu keur teu salat misalna kadeuleu keur kadeuleu aurat kadeuleu keur kan macam-macam tah ieu mah lain mursyid mal beres misalna kan guru toriko mah aya fana dan lain sebagainya kos aya 2 jelema panjang bae tungtung nama aya hiji jelema sia lamun hayang jelema kudu neangan mutiara lamun geus kapanggih ku jeung mutiara kakarak sia jadi jelema 2 jelema penafsiranana beda nu ieu mah nu pertama penafsiranna mutiara asli batu nu ieu mah mutiara ma'rifat beda jalan nu ieu mah tuh terus bae neangan ka laut neangan mutiara beda jalan nu ieu mah terus bae ka pesantren majelis taklim laporan 2 nana nu ieu mah mutiara asli nu ieu mah mawa ma'rifat kakarak padahal guru da eta keneh beda keyakinan beda datang tuh nu ieu mah yakinna bahwa nyana teh lantaran tatarina ge hayang dunia tafsiran nyana teangan mutiara beneran nu ieu mah datangna lantaran hayang husul ilallah ketika teangan mutiara ma'rifat jelema eta keneh mursyidna berbagai keyakinan murid nu datang beda ke bakal mantap di akhirat aya mursyid guru mursyid muridna nu ieu ka neraka nu ieu ka surga mursyidna nyana keneh la ilaha illallah bareng tapi nu ieu ka surga nu ieu ka neraka protes nu ka neraka masa sih guru kula eta keneh zikir eta keneh tapi kok ieu kula mah ka neraka kakarak diproses panjang da dongeng engke insyaallah mun ka umuran ku eta ieu mah wa umli lahum inna kaidi matin wa umli jeung bukula diserentekeun dingkekeun diakhirkeun teu disiksa di dunia dibohong brei ku dunia sebagai sidraj horengan dek dicilakakeun alas cak Gusti Allah aing ngomong sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun bakal ditarik setik-setik eta adalah merupakan ucapan Allah rencana Allah sanas tadrijum setik-setik kuring bakal digeslekeun inna kaidi matin sajajan rencana aing panjang upaya aing kahayang aing dek di istidraj matin kuat nu bisa ngalawan aing moal bisa sia Yahudi nu matak ngalawan kaum muslimin mukminin emang ku aing hendak digeslekeun ka neraka di istidraj inna kaidi batin Nasrani nu matak keukeul bae ngalawan kaum mukminin emang nyana ku aing teh hendak dikanerakakeun inna kaidi matin rencana aing kuat nyana dikanerakakeun datang ka perang jeung mukminin kitu keneh kiai-kiai anu ku aing hendak dicilakakeun Quran aya di nyana hadis aya di nyana tapi ku aing hendak dicilakakeun inna kaidi matin di istidraj ku aing malu saku kumaha nyana inna kaidi matin rencana aing panjang upaya aing kuat nu bisa ngalawan kunaon yang maksud kita nafsu nyana ketika jadi kiai asa jadi kiai nafsu nyana ketika jadi kiai asa mulia nafsu nyana ketika jadi kiai asa agung nafsu nyana ketika jadi kiai asa jadi raja ieulah hijab cilaka nyana
mata hayang diundang ku bupati, ku wali kota, ku gubernur. Kos kitu mah cilaka. Kumaha lamun urang teh hayang aja diundang, masalah. Aja cara dibere duit bermasalah. Eta kos kitu. Mantap ulama embung dipanggil ge bisa dibere duit. Kumaha cara lamun teh dibere duit, masalah teh dibere duit mah. Aja kumaha tuh lamun dibere leutik bermasalah. Ulah dunia mah dunia hina urusan ku urang nu jujur ju adil tasarufkeun jeung agama ulah sok dicampur adukeun besi diistidrat ku Gusti Allah inna kaidi